Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajeng deui kana selanjutna nyaeta halaman sabaraha teh. Halaman 32 bagian wa minha al-mautu wa huwa yujibul ghusla lima ruwiya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna asbabul ghusli al mautu ari maot wa huwa jeung ari itu maot yujibul ghusla eta ngawajibkeun itu maot yujibu eta ngawajibkeun itu maot al ghusla kana adus lima karena perkara ruya anu parantos diriwayatkeun anibni Abbas katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ti Ibnu Abbas anna Rasulullah saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ruwiya diriwayatkeun itu ma An Ibni Abbasin katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ti Ibnu jeung Abbas anna Rasulullah saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Rasul fil muhrimi dina ihram alladzi anu waqasat anu mepeskeun hukana itu ladzi naon naqatuhu ontana ladzi igsilu kudu ngadusan amaraneh kabeh huka itu ladzi bimain kalawan cai wasidrin jeung naon teh jeung dedek rawa ngariwayatkeun hukana hadis Syaikhain Imam Syaikhaini wa dhahiru jeung ari zahirna hadis al wujubu eta wajib wal waqasu jeung ari waqas kasrul unuki eta peupeus pundukna qala parantos ngadawuh musannif wassalah satu jeung ari anu tilu tahtassu eta tangtu biha kalawan salasah saha an-nisa'u awewe wahia jeung ari itu salasah al haidu nyaeta haid wan nipasu jeung nipas wal wiladatu jeung ngajuru. Minal asbabi eta tetep dina sawarehna pirang-pirang asbab al mujibatu anu ngawajibkeun lil ghusli kana adus al haidu ari haid. Qala parantos ngadawuh saha Allah Gusti Allah taala bari maha luhur Allah wala taqrabu jeung ulah ngadeuketan maraneh kabeh hunna ka nisa ka awewe hatta yathurna sehingga suci itu nisa fa idza tatahharna maka di mana-mana geus suci itu nisa fatuhunna maka pek ngajima maraneh kabeh min haitsu amarukum sakira-kirana tina sakira-kirana miwarang ka aranjeun kabeh saha Allah Gusti Allah naha ngalarang Gusti Allah an kurbatina ngadeuketan an kurbanihina tina ngadeuketan ka nisa ilal goyati nepi ka tutugna wa an Aisyah katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha ti Siti Aisyah anna Rasulullah saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul idza aqbala di mana-mana madep saha naon al haidatu haid pada sholata maka kudu ninggalkeun anjeun as-sholata kana salat fa idza dhahaba maka di mana-mana leungit naon qadruha saukuran haidna pagsilu maka kudu aradus maraneh kabeh anki ti anjeun adama kana getih wasolli jeung kudu salat anjeun rawa ngariwayatkeun hukana hadis Syaikhain Imam Syaikhaini wa fi riwayatil Bukhari jeung eta tetep dina riwayat al Bukhari Imam Bukhari summagtasili
Ari lapat sumag tasili tuluy kudu adus aranjeun wasoli jeung kudu salat anjeun wani pasujeng ari nipas kal haidi eta saperti haid bidzalika dina wajibna adus wa fi mu'zamil ahkami jeung dina gegedena tina pirang-pirang hukumna wa minal asbabi jeung eta tetep tina pirang-pirang sebab al mujibati anu ngawajibkeun lil ghusli kana adus al wiladatu ari ngajuru walahu jeung eta tetep kana itu guslu illatani ari dua ilat ihdahuma ari salah sahijina illatani annal wiladata eta saestuna ngajuru mazinnatu khurujid dammi eta sangka anana kaluarna getih wal hukmu jeung ari hukumna ya ta'allaku eta cumantel itu hukum bil mazoni kana tempat sangka lataro naha teu nyaho anjeun annan nauma kana saestuna sare yan kudu eta ngabatalkeun itu naum al wudu'a kana wudu li annahu karna saestuna naum mazinnatul hadasi eta tempat sangka anana hadas wal illatu saniyatu jeung ari elat anu kadua wahia jeung ari itu illat allati eta anu qalaha anu ngadawuhkeun hakana itu lati saha al jumhur ulama annal walada saestuna budak maniyun eta mani lulu ya nggak bisa dibuka nggak bisa dibuka yeay annal walada saestuna budak maniyun eta mani mun akidun eta ngabundel wa tazharu jeung zahir faidatul khilafi faidahna perebutan bima dina perkara iza waladat di mana-mana ngajuru imro'ah waladan kana budak walam taro jeung teu ningali itu imro'ah balalan kana baseuh fa'alal awali maka eta tetep kanu awal la yajibun teu wajib naon al ghuslu adus wa alal illati jeung kana elat as-saniyati anu kadua wa huwa jeung ari itu elat sani annahu eta saestuna walad maniyun eta mani munaqidun anu ngabundel yajibu anu wajib al ghuslu naon al ghuslu adus wa huwa jeung ari itu yajibu ar-rajihu eta kaul anu rajih wa huwa kadza jeung nya kitu deui yajibul ghuslu yajibu wajib naon al ghuslu adus bi wada'il ulqati kalawan ngajurukeun getih sakimpel. Waalaikumsalam. Wal mudghati jeung ngajurukeun daging sakeupeul alar rojihi netepan kaul anu rojih wa minhum jeung eta tatuna saparina ulama man arijal makotoa anu mastikeun itu man bil wujubi kana kalawan wajib bi wada'il mudghati ku ngajurukeun daging sakepeul wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Qala paslun. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sakieu bae engke dilajengkeun deui dina video anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.